Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wal maqalatus sadisah. Wal maqalatu sareng ari maqalah as-sadisatu anu nomor kagenepna an Abdillah ibnil Mubaraki eta tetep katampi ti Abdullah bin Mubarak rahimahumullah. Hafidil Qadi Nuhil Maruzi anu jadi incu pameget Qadi Nuh al-Maruzi. Naon man sholla kulla yaumin itsnatai asyrota rakaatan ileh kaol anu neme. Man arisah sajalma sholla eta sholat itu siman kulla yaumin dina saban-saban dinten itsnatai asyrota rakaatan kana 12 rakaat. Wahya sareng ari itu itsnatai asyrota rakaah. Rakaatani eta 2 rakaat qobla subhin dina samemeh subuh, wa rakaatani sareng 2 rakaat qobla zuhrin dina samemeh zuhur, wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'daha dina sabada duhur, wa arba'u rakaatin sareng 4 pirang-pirang rakaat qobla asrin dina sateuacan asar, wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'da maghribin dina sabada maghrib. Faqad ada mangka nyata geus nyumponan itu siman haqqos sholati kana hakna salat liqaulihi karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimallahu imro'an sholla qoblal asri arba'an tegesna hadis anu neme rohima ngarohmat sa Allahu Gusti Allah imro'an ka seseorang sholat anu sholat itu imro'an qoblal asri dina sateuacan asar arba'an kana 4 rakaat. Wa kana sareng parantos kabuktosan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusolli eta sok netepan Kangjeng Nabi qoblaha dina sateuacan asar arba'an kana 4 rakaat. Yupasilu barina misahkeun Kangjeng Nabi bainahunna di antara itu rakaat bitaslimi ku salam. Wali Tobroni sareng eta tetep pikeun Imam Tobroni man sholla arba'a rakaatin qoblal asri ileh ari lafad hadis anu neme. Man ari sajalma sholla eta sholat itu siman arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat qoblal asri dina sateuacan asar. Harroma mangka ngaharamkeun saha Allahu Gusti Allah badanahu kana badana itu si man sholla arba'a rakaatin alan nari kana neraka. Wanaqola sareng parantos nukil sa Syekhu Khalilu Ar-Rasidiyu Syekh Khalil Ar-Rasidi minad dimyati ti golongan dimyati fil matjari robihi dina kitab matjarobih hartosna perdagangan anu menguntungkan min khobari muslimin tina hadis Imam Muslim. Ma min abdin yusolli lillahi ta'ala ilaih kana kaol anu neme. Ma min abdin teu aya ti seorang hamba yusolli anu sok salat itu abdin lillahi karena Allah ta'ala mahalur Allah fi kulli yaumin dina tiap-tiap dinten sintai asyrota rakaatan kana 12 rakaat tatawuan karena gawe taat ka Allah guiro faridatin anu lain salat fardu alias salat sunnah illa bana angin pasti bakal ngabangun sa Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu si abdin baitan kana hiji bumi fil jannati di surga.
Zada parantos nambihan saat Tirmidzi Imam Tirmidzi arba'an kana opat qabla dhuhri dina samemeh duhur wa rakaataini sareng kana 2 rakaat ba'daha dina sabada duhur wa rakaataini sareng 2 rakaat ba'dal maghribi dina sabada maghrib wa rakaataini sareng 2 rakaat ba'dal isya'i dina sabada isya wa rakaataini sareng 2 rakaat qabla sholatil gudati dina sateuacan salat subuh. Walid Tobroni sareng eta tetep milik Imam At-Tobroni man sholla qabla dhuhri ilaih ari lafad hadis anu neme man ari saha jalma sholla eta sholat itu siman qabla dhuhri dina sateuacan duhur arba rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat ka annama mangka kaya-kaya saya ka annama tahajjada mangka kaya-kaya yen tahajud itu si jalma bihinna ku itu arba rakaatin min lailatihi tina wengiana itu duhur. Waman jeung ari saha jalma sholat eta sholat itu si man hunna kana itu rakaat ba'dal isya'i dina sabada isya kamithihinna mangka sapertikeun misilna itu arba'a rakaat qabla duhri min lailatil qadri tina wengian lailatul qadar wa min thamma sareng kulantaran kitu qala parantos nyarios saha Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma laisa syai'un ya'dilu sholatal laili ilaih kana kaulanu neme laisa teu aya naon sayun hiji perkara ya'dilu anu mapakan anu ngabandingan sholatal laili kana salat wengi min sholatin nahari tina salat beurang ila arba'an kecuali 4 rakaat qabla duhri dina sateuacan duhur wa fadluhunna jeung ari kautamaanna itu arba'an ala sholatin nahari atas salat siang anu sejen kafadlil jamaati eta tetep sapertikeun ngautamaanana salat berjamaah ala salatil wahidi atas salat sorangan wa kana sareng parantos kabuktosan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusolli eta sok netepan Kangjeng Nabi hinna kana itu arba'a qabla dhuhri wa yutilu sareng sok manjangkeun Kangjeng Nabi fihinna dina itu rakaat ar-ruku'a kana ruku wasujuda jeung kana sujud wa yaqulu sareng ngadawuh Kangjeng Nabi innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai ilaih kana qaulanu neme innaha sayaktosna itu qabla dhuhur sa'atun eta hiji waktu tuftahu anu dibuka fiha dina itu sa'ah naon abwabus samai pirang-pirang pintu langit pauhibu maka mika cinta abdi ayyas ada kana yen naik abdi ayas ada kana yen naik li pikeun abdi fiha dina itu sa'ah naon amalun amal solihun anu soleh. Waman sareng ari saha jalma soma eta puasa itu siman min kulli syahrin tina saban-saban bulan salasata ayamin kana 3 pirang-pirang dinten wahya sareng ari itu salasa ayam al ayamul baidu eta pirang-pirang yaumul baido wahya sareng ari itu ayamul baid asalitha asyara eta poenan ka-13 wataliyahu jeung poe anu nyanding kana itu salis asar berarti tanggal 11 jeung tanggal 12 illa fil hijjati kecuali dina bulan Dzulhijjah yasumu puasa si jalma asadisa asyara kana poenan ka 16 au yauman atawa sapoe ba'dahu dina sabada itu sadisa asyar berarti tanggal ka-17 badala barina ngagentian itu si jalma asalisa asyara kana tanggal 13 wa hikmatu kauniha jeung ari hikmahna itu ayyam salasun eta 3 annal hasanata eta sayaktosna
kasayaan bi asri amthaliha eta tetep kalawan 10 mithilna itu hasanah. Jadi ari hiji kasayaan makan dibalasna teh ku 10 kasayaan ku Allah teh. Pasaumuha mangka ari puasana itu salat kasaumi sahri eta tetep sapertikeun puasa dina sabulan kullihi tegesna sakabehna itu syahr. Ayeuna sabulan 30 poe, puasa tilu kali 10 jadi 30. Walidzalika sareng kulantaran kitu yahsulu hasil naon aslus sanati asalna tahun bithaumi salasin eta tetep yahsulu hasil naon aslus sunnati asalna pasunatan bisomi salasatin kana puasa tilu min ayyami syahri tina anu mana bae tina pirang-pirang poe dina sabulan kada nya kitu fituhfati dina kitab tuhfah. Faqad ada maka nyata nyumponan si jalma hak qosyami kana hakna puasa. Waman sareng ari saha jalma qoroa eta maca itu siman kula yaumin dina saban-saban dinten miata ayatin kana 100 pirang-pirang ayat tinal Quran. Faqad ada maka nyata geus nyumponan itu si jalma hakol qiraati kana hakna qiraah. Wa qiraatul munjiati jeung ari maca kana ayat-ayat munjiat as-sab'ati anu 7 aula eta anu langkung utami. Wahya sareng ari itu as-sab'ah alif lam mim tanzilul kitabi mirabbil alamin surat as-sajdah pamitul 4 mah. Wa yasin sareng surat yasin wa fusilat sareng surat fusilat wa dukhon sareng surat ad-dukhon wal waqi'atu jeung surat al-waqi'ah wal hasu jeung surat al-hasyr wal mulku sareng surat al-mulk. Wa yaqra'a jeung yen maca si jalma idza asbaha di mana-mana subuh-subuh itu si jalma wa idza amsa jeung di mana-mana pas sore-sore itu si jalma awa ilal hadidi kana pirang-pirang ayat anu pertama tina surat al-hadid wa khawatimal hasri jeung pirang-pirang ayat tungtung tina surat al-hasr wal ikhlaso jeung kana surat al-ikhlas wal muawwadataini jeung kana muawwadatain qul a'udzu birabbil falaq jeung qul a'udzu birabbin nas salasan kalawan tilu kali. Waman sareng ari saha jalma tasodaqo eta sodakoh itu siman fi jumatin dina dintenan jum'ah bidirhamin kana sadirham au bima atawa ku perkara yusawi mapakan itu mahi kana dirham faqad ada mangkanya tageus nyumponan itu si jalma haqqos sodakoti kana hakna sodakoh. Wal maqalatu sareng ari maqalah as-sabi'atu anu nomor ka-7. Qala eta parantos nyarios saha Umaru Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Al-buhuru arba'atun ilaih kana kaol anu nemi. Al-buhuru ari pirang-pirang lautan atau samudra. Aitis atu tegesna anu salapan al-jami'atu anu ngumpulkeun arbaatun eta aya 4 minal anwa'i nu tetep itu arba tina pirang-pirang warna. Al-hawa tegesna kahiji ari kahayang bahrud dunubi eta samudra atawa lautan pirang-pirang dosa. Naon maksudna ay milanu nafsi tegesna ari condongna nafsu ila syahwatiha kana pirang-pirang kahayangna itu nafsu min ghairi talabi syar'i tina teu nyuprih kana anjuran syariat jami'un eta anu ngumpulkeun lidzunubi kana pirang-pirang dosa. Jami'un jadi khobar tina milanun nafsi. Wan nafsu jeung ari nafsu bahru syahawati eta lautan pirang-pirang kahayang. Ai nafsu tegasna ari nafsu al ammaratu anu marentah kana goreng, nafsu ammaratu bisu. Waya jeung ari itu an nafsu ammaroh alati anu
Tamilu condong itu lati ila tabiati kana watak al badaniyati anu bangsa badan. Wa ta'muru jeung marentah itu lati bil ladzati kana pirang-pirang kangenahan, kenikmatan, kelezatan. Jami'atun eta anu ngumpulkeun jadi hobartin an nafsul amroh li harokatin nafsi kana pirang-pirang gerakan nafsu. Fahya mangka ari itu harokah ma'wasyururi eta tempat kembalina pirang-pirang kagorengan. Wa manbaul akhlaki jeung sumber akhlak adami mati anu tercela. Wal mautu jeung ka sabaraha teh jeung ka dua ari maut bahrul a'mari eta lautan pirang-pirang umur biroi kalawan ngange ro. Ail mautu tegesna ari maut jamiun eta anu ngumpulkeun dil a'mari kana pirang-pirang umur. Wa finus khotin jeung di aos dina hiji salinan bahrul a'maki naon bahrul a'mali bilami lapad anu nume bahrul a'mali lautan pirang-pirang amal bilami kalawan dibaca ngange lam. Jadi dina nu kaduana bisa wal mautu bahrul a'mar aya di dina hiji salinan mah wal mautu bahrul a'mal. Fahiya mangka ari itu bahrul a'mal dina nusah anu kadua kaqauli ba'dihim eta tetep sapertoskeun ucapan sapalihna para ulama. Al mautu sundukul amali tegesna kaul anu neme al mautu ari maut sundukul amali eta petina amal perbuatan. Wal qabru sareng ka sabaraha teh nu bieu teh katilunya berarti kaopat. Wal qabru jeung ari kubur bahrun nadamati eta lautan pirang-pirang kasedih. Ail barzahu tegasna ari barzah al fasilu anu misahkeun baina dunya di antara alam dunia wal akhirati jeung alam akhirat. Jamiun eta anu ngumpulkeun di anwa'il gumumi kana pirang-pirang warna kabingung, jenis kabingung. Alati anu yatamanna ngarep-ngarep saha sohibuha anu ngabogaan kana itu lati, kana itu gumum, jaman ukur bingung. Annaha kana sayaktosna itu lati lataqau eta terjadi itu lati. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaminatu anu nomor kadalapana an Utsmana eta tetep katampi ti Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Naon wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a kaul anu neme wajadtu mendakan abdi halawatal ibadati kana kangenahan ibadah fi arba'ati asya'a dina opat pirang-pirang perkara. Awaluha tegasna kahiji ari mimiti na itu halawatal ibadah fi adai faraidillahi eta tetep dina nyumponan pirang-pirang keperduan Allah yasiriha tegasna anu babari tina itu faraid wa asiriha jeung anu hese tina itu faraid. Wa tsani sareng anu kadua na fijeti nabi maharimillahi eta tetep dina ngajauhan pirang-pirang pangharaman ti Allah sagiriha anu leutik tina itu maharim wa kabiriha jeung anu gede tina itu maharim. Wa tsalitsu sareng ari anu katiluna fil amri eta tetep dina marentah bil ma'rufi kana kahadean. Wa sangari itu ma'ruf kuluma eta saban-saban perkara ya sunu hade itu ma fisar'i dina mungguh syariat. Wabtigo i thawabillahi karena nyuprih ganjaran ti Allah ya atapna atap lil illah. Wahwa jeung ari itu wabtigo i thawabillahi min atfil ilati eta tetep tina ngatapkeun elat alasan ala makluliha kanu di alasana di elatanana ku itu illah. Illatna ibtigo i thawabillah maklulna fil amri bil ma'ruf. Warrobi'u sareng ari anu kaopatna pinnahyi eta tetep dina
ngalarang anil mungkari tina pamungkaran wa wasanga itu mungkar ma eta perkara laisa teu aya fihi eta tetep dina itu ma non ridallahi karidon Allah taala mahalur Allah min qaulin tina cariosan au fi'lin atawa padamelan wal ittiqoi karena ngaraksa ail ihtirasi tegesna ngajaga min ghadbillahi tina bebendu Allah wahwa sareng ari itu atap min atpi sababi eta tetep tina ngatapkeun sabab alal musabbabi kanu disababanana kana akibatna jadi wal ittiqoi min ghadbillahi eta jadi sabab tah pinnahi anil mungkari eta akibatna musababna wal maqalatu sareng ari maqalah atas yatu anu nomor kasalapana qala eta parantos nyarios saha ay sayyiduna Utsman tegasna sayyidina Utsman aidon kalawan deui radhiyallahu an arba'atun dhahiruhunna fadilatun ilaih kana kaul anu nume arba'atun ari opat perkara minal hisoli tina pirang-pirang perkara dhahiruhunna eta ari anu dohir tina itu arba'ah fadilatun eta kautamaan aya khairun tegasna kasaean katsirun anu seueur wa batinuha jeung ari anu batinna tina itu arba'ah faridatun eta kaparduan aya wajibatun tegasna kawajiban mukhalatatus solihina tegasna kahiji ari bergaul jeung jalma-jalma soleh ail qaimina tegasna jalma-jalma anu ngadegkeun bihuquqillahi kana pirang-pirang hak Allah taala mahalur Allah wa huquqil ibadi jeung pirang-pirang hak hamba-hambana Allah fadilatun eta kautamaan wal iktida'u jeung kadua ari nuturkeun bihim ka itu solihin fi af'alihim dina pirang-pirang pada melana itu solihin as-solihati anu sarae faridatun eta hiji kaparduan wa tilawatul qur'ani jeung katilu ari maca Al-Quran fadilatun eta hiji kautamaan wal amalu sareng kaopat ari ngamalkeun bihi kana itu Quran aya bima tegasna kana perkara fil Qur'ani tetep itu ma aya dina Al-Quran minal awamiri nyatana pirang-pirang parentah wa nawahi jeung pirang-pirang larangan faridotun eta hiji kaparduan wa ziyaratul kuburi jeung ari ziarah kubur ay kuburis solihina tegasna kuburna jalma-jalma soleh fadilatun eta hiji kautamaan wal istidadu jeung ari nyuprih kana bekal laha pikeun kubur eta hayu tegasna persiapan lidukhulil qabri karena rek asup kana kubur bi fi'lil a'mali ku migawe kana pirang-pirang amal perbuatan as-solihati anu saroleh faridatun eta hiji kautamaan wa ziyaratul kuburi jeung ari ziarah kubur imma limujarradit tadzakkuril mauti boh eta mah gara-gara wungkul rek nginget-nginget maut wal akhirati jeung nginget-nginget akhirat fatakunu mangka eta bukti itu ziarah kubur biru iatil kuburi eta tetep ku ningali kana kuburan min ghairi ma'rifati ashabiha kalawan tanpa terang ka pemilikna itu kubur atawa anu nyicingan kana eta kubur mayitna walau kuburul kafirina sok sanajan kabuktosan eta kuburna kuburan jalma-jalma kafir tah jadi alasan kahiji ziarah kubur teh nu dimeunangkeun teh rek litadzakkuril maut wal akhirah tah upami alasana litadzakkuril maut wal akhirah eta mah teu disyaratkeun urang apal ka pemilik kuburanana ka mayitna bahkan kuburan kafir ge bisa ku urang digunakeun sebagai media litadzakkuril maut wal akhirat melalui ziarah kubur gitu. Aulinahwi doain atawa pikeun saumpama ngadoakeun. Lain ngadoa tetapi ngadoakeun. Patusanu mangka disunatkeun likulli muslimin pikeun saban-saban muslim. Alasan kedua
ziarah kubur teh rek ngadoakeun matang tu eta mah ka kuburan jalma muslim. Nu saterusna nu katilu auli tabaruki atawa pikeun ngalap berkah. Patusan nu mangka disunatkeun li ahlil khairi pikeun li ahlil khairi jarahna teh ka kuburan jalma anu soleh. Jadi tatkala rek maksud tabaruk mah mangka nu dijarahna teh kudu kuburan jalmi soleh gitu. Auli ada ihakin atau alasan kaupat karena rek nyumponan kana hak. Kasodikin sapertikeun babaturan wawalidin jeung orang tua. Nah, jadi nu dijelaskeun ku Syekh Nawawi di dieu aya 4 alasan ziarah kubur anu dimeunangkeun kahiji tadzakuril maut wal akhirah rek nginget-nginget kana maut jeung akhirat eta mah bebas kuburanna teu kudu wae urang nu urang kenal atawa bahkan bisa kuburan jalma kafir nu kadua ngadoakeun eta mah tangtu kudu kuburan jalma muslim. Nu katilu litabaruk karena ngalap berkah eta mah kudu kuburan jalma soleh. Nu kaopat ada ihakin nyumponan kana hakna boh eta mah hak pertalian hubungan darah atawa kekerabatan atawa misalkan persaudaraan eta mah sapertikeun kuburan babaturan atawa kuburan orang tua. Wa iyadul maridi jeung ari nganyangka ngalongok anu gering fadilatun eta hiji kautamaan. Wa tikhadul wasiyati jeung ari nyieun wasiat faridatun eta hiji kaparduan. Qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al mahrumu man hurimal wasiyata kana qaula anu neme al mahrumu ari jalma nu dihalangan man eta jalma hurima dihalang-halang itu man al wasiyata kana wasiat ieu teh dina cetakan abi mah di aos teh hurima tapi asana enakeun mah haroma kitu bilih aya nu terang mana nu leresna mangga komen. Upami di logatan haroma al mahrumu ari jalma nu dihalangan man eta jalma haroma ngahalang-halang itu siman al wasiata kana wasiat. Ail mahrumu tegesna ari anu dihalangan minat thawabi tina ganjaran wal khairi jeung kahadean aladimi anu agung. Man eta jalma manaa nyegah itu man minal wasiati tina wasiat rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Ibnu Majah an Anasin katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man mata ala wasiatin ilaih kana qaul anu neme. Man ari saha jalma mata eta maut itu man ala wasiatin di atas wasiat mata mangka maut itu si man ala sabilin di atas jalan wasunatin jeung sunnah watukon jeung perlindungan wasahadatin jeung kesaksian wa mata jeung maut itu si man magfuron barina anu dihampura saha lahu itu si man. Wal maqalatu sareng ari maqalah al ashiratu anu nomor ka-10na. An Aliyin eta tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karama wajha. Naon annahu sayaktosna Sayyidina Ali qala eta parantos nyarios Sayyidina Ali manistaqa ilal jannati sar'a ilal khairati ileh kana kaul anu neme. Man ari saha jalma istaqo eta rindu itu man ilal jannati kana surga saroa mangka bakal buru-buru itu si man saroa mangka bakal menyegerakeun itu si man ilal khairati menuju pirang-pirang kasayaan. Aya asroa tegesna buru-buru itu si man adzihaba kana berangkat ilaiha kana itu khairat. Waman sareng ari saha jalma asfaqo eta sieun itu siman ay hadzaro tegasna sieun itu siman minan nari tina neraka intaha maka pasti bakal narima kacegah itu siman anis syahwati tina pirang-pirang kahayang. Aimtana tegasna narima kacegah itu siman anitibai harokatin nafsi tina nuturkeun kana pirang-pirang gerakan nafsu.
Waman jeung ari saha jalma tayakona eta ngayakinkeun itu si iman bil mauti kana maut in hadamat maka pasti narima lebur alaihi ka itu si iman naon alladzatu pirang-pirang kalezatan bidali kalawan di baca dal al-muhmalati anu dientengkeun teu make titik dibaca al-ladati. Tah, lamun dibaca kitu ai faniat tegasna ruksak itu dat. Au bidzali atau dibaca dzal al-mu'jamati nu dicecekan make dza al-ladzatu berarti eta mah pirang-pirang kalezatan. Lamun kitu kumaha tafsiranana ai in qata'at tegasna narima terputus itu al-ladzat. Waman jeung ari saha jalma aropa eta nyahun itu siman ad-dunya kana dunia bianna kana saektosna itu dunia darul mihani eta daerah pirang-pirang ujian eta tempat pirang-pirang ujian mihan jama tina mihnah wal kaduroti jeung pirang-pirang kokotor hanat mangka enteng alaihi ka itu siman naon al musibatu pirang-pirang musibah ailana tegasna jadi enteng alaihi pikeun itu siman naon asada idu pirang-pirang anu banget annazilatu nyatana musibah. Jadi jalma anu nyaho kana dunia mah bakal apal bahwa eta musibah nu terjadi di dunia teh enteng dibandingkeun jeung akhirat mantak bakal jadi santai menyikapina. Wal maqalatul hadiyata asyrota anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin ilaih wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.